Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwah. Ahinal kiram, pengatulaku pembuka acara anu puji syukur dihormat al-mukarramun para asatid, tokoh agama, para hujjaz, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus sesepuh masjid anu puji syukur dihormat. Insyaallah saah ieu urang keng kamuliaan ti Allah. Sadaya puji kagungan Gusti Nu Maha Suci, rahmat kali salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun kajeng jenengan urang sadayana wasana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah nembe urang sadayana parantos ngaoskeun hadiah. Mudah-mudahan ditampi ku Allah kalayan misla sawabna sing didugikeun kanu dipimaksad. Kanggo doakeun pada pangasan. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah urang dipercantan keneh ku Allah paos yuswa dugi deui kana wengi Senin wengi pangaosan. Alhamdulillah urang tiasa maksakeun hadir. Mudah-mudahan jantan wasilah para raos yuswa bari sararehat yang ibadah, amin ya rabbal alamin. Teruskan kajian Sulam Taufik halaman 17. Wal maghribu Bismillahirrahmanirrahim. Wal maghribu sareng salat maghrib, wal waqtuha sareng ari waktuna salat maghrib, mimba di magi bisyamsi eta dina sabada surupna panan poe ila magibi dugi kasurup naon asapakul ahmari mega beureum koneng ahmar aspar beuremanya mega beureum wal isya'u sareng salat isya wa
ari waktuna salat isya mimba di waktil maghribi eta sabada salat waktu salat maghrib ila tulu'il fajri sadiqi tepika bijilna fajar sadiq wa subuh sareng kalimana salat subuh wa waktuha jeung ari waktuna salat subuh mimba di waktil isya'i eta dina sabada waktu salat isya ila tulu'i syamsi tepi ka bijil panon poe atas di logatah. Hadirin rahimakumullah, urang serahkeun mudah-mudahan Gusti Allah maparin kagiatan kalancaran kasim kuring kami nyerahkeun ieu makalah anu aya patula patri sareng waktu salat. Pidawa Allah dina Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Inna sholata sayakana sholat alal mu'minina kajalmi mu'min kitaban eta terus dituliskeun mauqutan terus diwaktos-waktos. Numawi syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sadinten sawengi nyaeta 5 kali 5 waktu. Hiji salat duhur, kadua salat asar, katilu ayeuna wal maghribu katiluna salat maghrib wa waktuha ngawitan waktu maghrib mimba di maghrib bisyamsi tepika timimiti sabada sunungna panan poe ila maghrib bisapakil ahmari tepika sunungna mega burung kata wispa waktu maghrib di palih kulon supaya careng cantihan leres teh cararaan tah nalika ngawitan maghrib mah nyaeta matahari geus ngalelepa sat saya di belah kulon da margi ari tuluh mah ti wetan ari guru mah di kulon ampih deui matahari ngalalap deui engke bijil-bijil subuh deui itu Pak kamari atas diuningakeun umawi ieu waktu teh dijadikeun hiji pedoman kangge nangtoskeun waktu salat Pak ayana matahari maju teh eta teh Pak penentuan kangge nangtoskeun waktu salat. Dugi ka salat maghrib teh gawitan matahari ngalap plus moe cacaan deui nya leres tah. Nya saep waktu mangawitan naon dimimiti salat maghrib teh ti matahari surup mimba di maghrib bisyamsi ngawitan teh matahari ngalalap lap da teh katingali di urang mah nyapanya nan sokat awisna teh aya careng cantihan cacaan pelih kulon Pak tapi lamun di laut mah pas sokat awis teh nya tuluh jeung gurug teh nalika bijil sareng surup teh sokat awis teh matahari teh ngalalap teh matahari ti belah kulon ngawitan waktu salat maghrib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu waktu salatil maghribi waktu salat maghrib malam yagi bisyafaqi
salagi henteu surup mega sapakil Ahmad sapaki mamega hadisah ari syamsi mah naon matahari ai sapak mah mega aya sapakil ahmar aya sapakil aspar ari ahmar mah mega beureum waktu salat maghrib tah seetna waktu salat maghrib tipika bijilna mega beureum lamun nuju musim halodo ieu teh Pak da ari musim hujan mah moal katawis terus teh moal katawis Pak musim hujan mah matahari ngalala ngan urang mah ulah repot-repot da tos aya waktu salat tos aya nu ngadamelna nu adan tos siapa eta we tah ngan ieu mah menurut ilmu falak Pak penentuan waktu salat maghrib teh ngawitan ti mimiti matahari ngalelep dugi ka bijilna mega beureum tah eta penentuan menurut ilmu falak Pak ayeuna mah da parantos araruninga sadayana oge margi di tiap-tiap masjid aya waktu jadwal waktu salat Pak teu kedah repotnya ngan kapungkur mah teu acan aya nu ngadamel jadwal waktu salat baru ini age pedoman Pak ulama-ulama anu pengarang kitab penentuan nentukeun waktu salat jadi pedoman ieu Pak nya dina kitab eta oge anu ngadamel waktu salat oge nyambi nganyanap tina pedoman akhirna penentuan ditangkoskeun saeta ngan ieu mah ngangge menit leres teh ngangge menit Pak maghrib jam genep kirang sekian menit isya jam genep langkung sekian menit kan kitu nya ieu mah teu ku jam Pak tapi ku naon ku matahari majuna tah eta penentuanana teh salat maghrib ngawitanana ti mimiti surupna matahari tepika bijilna mega beureum kaos tah eta nomor kalima katilu kaopat waktu isya wa waktu min ba'di waqtil maghribi ngawitan salat isya mah teu mimiti seep waktu salat maghrib berarti teu mimiti iraha bijilna mega beureum tah mega beureum seep waktu maghrib sumping waktu isya tah tidinya ngawitan salat isya mah teu mimitina mega beureum daratang upami katawis nuju halodo mah corek katawis Pak set mega beureum datang waktu maghrib seep waktu isya datang panjangna waktu isya mah Pak panjang kumaha dugi ka ila tulu il fajri sodiki tepi ka bijina fajar sodik satu acan bijir matahari aya fajar heula sodik aya fajar sodik fajar benar ya namanya aya fajar kidib fajar bohong jadi panjangnya eta salat isya Pak cikawitan mega beureum Pak naik tupika bijilna fajar sodik tupika bijil fajar sodik kumaha fajar sodik teh awalna waktu salat subuh pagi sadayana awal waktu salat subuh mimiti bijil fajar sodik nyai fajar teh mataharinya sodik teh benar jadi matahari benar asli tak gitu tah asli sodik teh nya tah benar moal kidib moal ngabohong matahari etanya da aya fajar kidib tangkosna oge
numawi upami urang Pak salat diakhirkeun tapi urang ngajam heula tiasa mangga teh doraka Gusti abdi bade midamel salat dina waktosna teh berarti masih kene aya waktosna can seep ngalamun teu aya udur mah apa kade gaya kahareta payun apanya. Nomor terakhir salatnya salat subuh waktu nanti mimiti waktu seep waktu isya teh iraha bijil fajar sodik berarti ngawitan waktu salat subuh tepi ka iraha seepna waktu subuh tepi ka bijilna matahari tulu'is syamsi saes tulu'il fajri tapi tulu'is syamsi tulu'il matahari bijil matahari eta dijadikan pedoman patokan Pak waktu salat ku para ulama anu 5 waktos syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duhur asar maghrib isya subuh sadinten sawengi ari ukuran di akhirat sadinten sawengi sakumaha sapoe di akhirat piyaumin kana miqdaruhu alpasanatin mimma ta'udun piyaumin kana dina poean kabuktian miqdaru ukuran sapoe alpasanatin eta 1000 tahun mimma ta'udun tina perkara anu dietang bayangkeun sapoe Pak ukuran teh di akhirat mah sakumaha 1000 tahun alpasanati mimma ta'udun ya Allah wilanya sapoe 24 jam miqdaru alpasanatin ukuran teh eta teh 1000 tahun 1000 tahun sabaraha poe wah teu hitung Pak Masya Allah numawi leres Pak keterangan mengingatkan jama nu ngantunkeun salat bari dihaja langgeng neraka jahanam teu aya ukuranana leres teh nya langgeng khalidan fiha tah bahasana ge dina hadisna tapi lamun ditobatan mah dikodoan moal da Allah mah maha pengampun tah ari di akhirat aya poe deui moal Senin, Salasa, Rebo, ngan keterangan nama ukuran sapoe di dunia teh di akhirat 1000 tahun ngan teu aya di akhirat poe margi di dunia disebut poe akhir di berarti mau aya poe deui nu akhir di dunia teh poe eta dinten naon tah poe akhir teh poe Jumaah mana wallahu a'lamu teh aya uninga borobu jeung urang pa nabi ku anjeun ditaros perkawis iraha ayeuna poe kiamat nabi teu uningaeun Pak teu uningaeun poe kiamat iraha ngan nabi uninganna tes aya ciri-cirina kiamat tah jadi di akhirat mah rupina Pak moal aya poe deui margi poe akhir anu akhir di dunia teh eta hancurna alam dunia poe akhir eta poe akhir ngan tangtos nage aya anu hisabanana hitunganana nya dihisab atuh urang di dunia teh Pak dina 24 jam urang diangge amal ibadah sabaraha jam diangge amal maksiat sabaraha jam pasti aya hisabanana moal lepas Pak hasibu anfusakum qabla an tuhasabu pek aritung ku aranjeun kabeh samemeh araranjeun di araritung di hadapan Allah iya maka manfaatkan eta waktu kita kesempatan kangge urang ngamanfaatkeun waktu ulah dugi ka urang bisa diatur
ku waktu tapi sing bisa ngatur waktu. Kumaha cara ngamanfaatkeun waktuna sing bisa ngatur waktu urang Pak. Tah salat anu 5 waktu seraskeun Pak. Patajibu mangka wajib hadihil furudi ieu pirang-pirang kaparduan logatan deui ayo. Logatan deui. Fi awqatiha dina pirang-pirang waktuna itu furud salat ala kulli muslimin kasakur-sakur jalma muslim baligin anu balik akilin anu sampuna akal dohirin anu suci payahrumu mangka haram takdimuha ngaheulakeunna itu waktu salat ala waktiha mandirikeunna kana itu waktu salat. Salajengna para bapak patajibu wajib hadihil furudi ieu anu kaparduan nu 5 teh salat 5 zuhur asar maghrib isya subuh. Tapa dina hadis Pak jami salat subuh wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam sareng ari dawuhan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man eta ari kalimah lapad man saha jalma adroka anu manggihan si jalma rokaatan kana sarakaat minas subhi tina salat subuh qabla antat ra'a samemeh bijil naon asam supanan poe faqad adroka nyata manggihan si jalma as-subha kana salat subuh. Hadis apa serkan jeung kieu lamun jalma salat kaberangan salat subuh pas rakaat teh bijil matahari bijil matahari geus waktu subuh kan nya geus waktu subuh kakarek sarakaat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim rakaat kedua tuluy bijil matahari eta kalabuatkeun salat subuh qada atanapi salat subuh ada saur Kangjeng Rasul faqad adraka as-subha nyata manggihan eta jalma kana salat subuh adaan ada margi eta anu sarakaat ngabantu kana sarakaat anu sae waktuna Pak. Kadang-kadang pan urang mah teu apal ieu teh beak salat waktu subuh teh acan. Kan lamun aya apal urang patokan waktu salat subuh bijil matahari urang kakali sarakaat matahari geus bijil tulikeun salatna faqad adraka as-subha maka eta manggihan kana salat subuh sanaos geus beak waktu subuh ngan sarakaatna mah ada geus sarakaatna kabodot kana ada apa teh kana qada henteu teu kana qada sarakaat deui mah sapertos jumaahan Pak aya jami jumaahan ngadon di tukang we kakarek adan cenah di tukang udud beak udud kakarek komat can asup keneh teh palem risrik teu apal asup we ka masjid geus beakeun sarakaat tinggalin sarakaat berarti masbuk terus teu masbuk eta jalma jumaahan buluan eta kalebet kana salat jumaah atanapi salat duhur kabawa kana salat jumaah sabab sarakaatna miluan jeung imam nan pasti anu sejen bakal ngaliuk nasi eta manangtung deui euy batur mah geus beres salatna nya nah da tinggalin teh tapi kacanat salat subuh tah salat jumaah sapertos salat subuh di tadi kitu salat subuh sarakaat masih keneh dina ada sarakaat teh geus beak waktu subuh tapi kalabuatkeun kana ada lain qada
Fatajibu mangka wajib hadihil qurudi ieu anu kapaduan. Mana anu kapaduan ieu teh? Anu 5 teh zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fi auqatiha dipidamal dina pirang-pirang waktuna. Wajib dipidamal dina waktuna. Terutama anu paling utami naon? Awal waktu disebutna naon? Fadilah. Waktu keunggulan, waktu sholat dipidamal dina awal waktu disebut waktu fadilah. Wajib anu 5 waktu eta dipidamal dina waktuna. Berarti disebutna teh adaan kedah dina waktuna. Dina waktuna oge aya waktu naon? Aya waktu awal, aya tengah, aya akhir. Anu utami nu mana? Anu awal disebutna naon? Waktu fadilah awal waktu. Aya ikhtiar, pilih-pilih. Nya utami nama awal waktu apa eta Pak nu dipidamal salat teh. Dina waktuna ngan awal waktu sakumaha sahabat naros ka Kangjeng, ya Rasulullah ayyul a'mal afdalu, amal naon ya Rasul anu utami? Qala ngadau Kangjeng Rasul as-sholatu li awwali waqtiha, midamal salat dipidamal dina awal waktu. Awal waktu mah langkung utami atuh. Dina tengah-tengah waktu masih keneh auqatiha dina waktuna keneh Pak. Dina waktuna keneh tengah-tengah oge nya. Dina akhir masih keneh dina naon? Dina waktuna ngan aya anu naon? Aya anu makruh, aya anu teu makruh gitu tah. Diakhirkeun makruh karebeak waktu salatna. Iya. Makana utami Kangjeng Rasul awal waktu. Aduh abdi sibuk keneh ngajang we. Ya Allah abdi bade midamal salat dina waktosna. Dah dina waktosna mah salagi can beak dina waktosna mah. Hiji fi auqatiha tasaha eta kawajiban salat 5 waktos teh ala kulli muslimin kasakur-sakur jalma anu muslim. Di mana ayat tarima muslim muslimah bakal kacanat. Berarti ka muslim jeung muslimah dipidama awal waktu dipidama salatina waktu teh ka jalma muslim jeung muslimah. Anu kumaha muslim muslimah? Hiji baligin anu parantos balig, anu parantos ka taklif Pak. Balik teh ka parentah, ka taklif ibadah. Ari can balik mah can ka taklif, can ka parentah, ka itoban ibadah can balik mah. Anu parantos balik sapertos salat, parantos balik haji. Ngan ari ngaos mah teu ngadagoan balik Pak. Waktu ngaos mah murang kalih ge wajib, pemuda ge wajib, kolot ge wajib, ari sok ngaji mah, ari salat mah aya batasan usiana, Jadi wajib kapaduan teh ka jalma muslimna anu baleg Pak. Tapi kewajiban sepuh murang kali supaya kenal jeung kewajiban memeh balik daraek sarolat. Nya sapertos murang kali di dieu nya. Kisah teh dugi kalimat jajar jeung barudak teh geuningan Pak. Berjamaah subuh araya alhamdulillah dikenalkeun barudak jeung salat can baraleg Pak. Can baraleg tapi geus dikenalkeun nalika yuswa balik moal hese deui kana ibadah teh Pak. Geus aya didikan ti alit keneh ti mimih balik. Dihisabna mah anggal geus balik Pak. Dihisabna mah tina balik. Lamun aya jalma maot 70 tahun, balikna 15 tahun dihisabna 70 dicanak 15 sabaraha? 5 tahun Pak. Dihisabna mah tina balik. Lamun balikna 8 tahun berarti 70 canak 8 tahun we dihisabna.
tah eta Pak jadi kataklifna ibadah mah sabada balik terutama ibadah salat ala kulli muslimin baligin kaduana akilin sehat akalna teruksak akalna teu kaganggu akalna tapi sehat Pak. Ai akal teh Pak di mana tempatna? Dina hate. Iraha diberi akal urang ku Allah dina nalika yuswa 4 bulan dalam kandungan. Iraha sampurna akal hinal bulugi yuswa balig. Da jalma mah diberi akal res teh Pak akal. Apan kagak simkuring nyangem. Malaikat diberi akal hungkul, sato diberi syahwat, diberi nafsu teh diberi akal. Jalma syahwat aya, nafsu aya, akal aya. Jadi jalma mah komplit. Non anu aya di malaikat akal aya di jalma. Non anu aya di sato di jalma aya syahwat nafsu aya. Makana anu piwarang ngaramekeun alam dunia ieu teh lain malaikat Pak tapi manusia. Lamun malaikat ngamaikeun alam dunia jempling atuh Pak. Teu aya syahwat nafsu malaikat mah Pak. Malaikat mah teu aya sifat bapa jeung aya teu aya sifat teu aya bapaan teu aya emaan teu aya sifat lalaki jeung awewe malaikat mah kitu. Wala yasuna jeung malaikat mah moal maksiat. Moal doraka, moal mabok malaikat mah. Moal meuli togel malaikat nanya moalnya moal maksiat malaikat mah Pak. Ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma amarahum. Ngalaksanakeun parentahan Allah moal nolak tah. Jadi malaikat mah akal hungkul ka urang mah nya nafsu aya, nya akal aya, nya syahwat aya. Teu beda jeung sato. Nafsu aya, syahwat aya sato ge. Sato aranakan jelema putraan, sato dahar jelema tuan, sato kiih jelema papang, sato ngompol jelema kahampangan. Tuh sami Pak aya sato aranakan jelema garadu putra nafsu syahwat aya. Ngan sato mata diberi akal, jalma mah diberi akal. Akalna berfungsi sehat teh ngaranna kata paparentah ibadah akilin jalmi muslim anu sehat akal sanajan muslim sanajan geus balik tapi akalna teh sehat berarti teu kataklif anu jawab mah Pak. Kajalmi anu akalna sehat Pak. Anu jawab mah moal salat atuh moal Pak nya. Ka masjid nu ge lomah kaeun motoran bannya tuh nu sehat akalna luh nu mawi akal teh mahal Pak. Hadis Kangjeng Rasul ayat ieu Pak ngingatkeun dina jasad manusia aya mutiara. Dina jasad manusia aya mutiara. Ya hadis Pak maknana eta tah diantawisna. Dina jasad manusia aya mutiara. Mana mutiara? Hiji akal. Eta akal teh mutiara Pak. Al mutiara teh barang maha berarti wajib dijagana eta akal Pak. Hei mutiara Pak. Wah mutiara mah langka ayana di mana ayana ge mahal hargana. Lil ibarat urang jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun Kangjeng Nabi Muhammad mah diibaratkeun batu permata, intan permata, urang mah diibaratkeun batu koral biasa tah kitu Pak urang mah. Muhammadun basyarun walaitsakal basari bal huwa yaqutun wan nasu ajari. Muhammad teh eta jalmi tapi sanes jalmi biasa dina batu inten permata urang mah batu biasa. Batu biasa Mas urang mah Mas aya hargaan mah batu biasa. Aya hargaan mah
Aya lamun di koral di kibik leresnya saroda aya hargaan batu biasa ge di kibik mah nya. Tapi lamun hiji eta batu biasa aya hargaan mah dilayekan dilayekan malah aya hargaan batu hiji mah Pak. Ieu urang kibik pameh aya hargaan. Kunaon ku pangajian tah ngariung ieu teh keur naon Pak? Keur ngibik supaya aya hargaan di hadapan Allah. Da ai tara di kibik mah aya hargaan batu teh diticak dilayek we Pak. Hargaan kumaha carana urang kibik ku pangajian, urang kibik ku berjamaah me aya hargaan batu di hadapan Allah. Ieu urang mah sapertikeun batu leres Pak. Di aku nya da urang mah kitu leres teh. Hayang boga harga batu ai di kibik tara. Atuh kibik kumaha? Garib jeung batu rek hadir ke pangajian. Bae teu bisa maca ge, bae teu katingali ge dan geus panonna kurang awas. Nu ngadengikeun ge jadi ibadah Pak kenging ganjaran keur ngibik urang teh Pak. Supaya aya hargaan. Mung hargaan mah atuh lamun mung mah kudu daek ngariung leres teh Pak. Ai Kangjeng mah Pak boro-boro sakibik hiji ge Pak inten permata mah mahal hargana. Itu Kangjeng Nabi. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad mah bagikan inten permata mahal hargana. Ari urang mah bagikan batu biasa hargana. Hargana aya lamun diriungkeun mah nya tah kitu Pak. Mudah-mudahan orang istiqomahnya banyak ngibik ya teh Pak lah. Bahasa kinayah ya bahasa kinayah. Jadi akilin jalmi anu sehat akal Pak. Kataklif kaparentah ngalaksanakeun purut kapaduan ti Allah jalma muslim, jalma balig, jalma sehat akal. Sanajan muslim, sanajan geus balig tapi teu sehat akal teu kataklif Pak. Nu gelo teu kataklif ibadah. Iya. Tapi karua tuh gelo nyapanya balu ligir terekeun asup angin aneh. Beda pan ai urang mah karek teu make baju sakedeung asup angin dekarokan. Nu gelo mah unggal poe teu make baju tapi teu asup anginnya. Sare di mana we geunannya dan geus hilang rasana Pak nu gelo mah naudzubillah. Nya Pak. Makanan ke di akhirat Pak ningali kana neraka sedih, ningali kana surga atau ngagantungnya mudah-mudahan gelo mah Pak ya mudah-mudahan masyaallah. Makana saudina keterangan kitab la yaskutu parduha anil mukallafi teragra kewajiban kaparduan ibadah ti jalma mukallaf illa kecuali ragrag hiji alal majnuni wa alal mayyiti ragrag kewajiban kaparduan ibadah dua golongan. Hiji gugur kewajiban ibadah jalma anu maot, kadua gugur kewajiban ibadah jalma nu gelo. Eta dua gugur mah. Urang masih kena jumeneng nyapanya henteu gugur. Tapi loba cenah harirup keneh tapi teu daek ngalaksanakeun. Eta mah pilih we. Teu nu gelo nu maot benernya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Saur keterangan ngan kesimkuring dibacakeunana kitu nya lain cek simkuring kade ya, lain cek simkuring. Cek keterangan cek ulama kitu. Lamun hayang gugur kewajiban ibadah pilih we hiji jadi nu gelo, kadua jadi nu maot sakitu. Bebas eta mah Paknya. Masya Allah. Teraskeun Tahirin nomor kaopatna kajalmi anu suci. Kawajiban purut kajalma muslim, kajalma anu balik, kajalma sehat akal bari suci. Tengahna aya naon? Tina head, tina nipas, ae an haidin wa nipasin. Jadi kedah bebas tina head jeung nipas.
kumaha lamun hajian cenah hajian oge pan teh sok aya head sok aya nipas sami hajian ge kada suci Pak margi ari tawaf teh samartabat jeung salat berarti tawaf ge kudu suci kumaha lamun head didinya Pak nu mawi ibu-ibu anu masih keneh head terasa angkat ke Mekah ditaros heula Pak ku dinas kesehatan teh osok kaping sabaraha ari kaluar headna kaping anu sabaraha dinten 7 dinten ta eta diwawalan heula ku dinas kesehatan teh diwawalan heula dibere obat jadi itu teh moal naon moal head Pak udah lebar atuh lamun head keur hajian head itu Pak atuh teh jadi hajina leres teh jadi hajina Pak hanas ongkos puluhan juta makana dipasihan heula naon pangjaga pangriksa eta teh Pak diangkat ka Bekasi di Bekasi dikontrol heula Pak di Bekasi teh dikontrol dinas kesehatan payos rek berangkat kana kapal teh ari teh cek pihak dokter Bapak mohon maaf ya Bapak tidak bisa berangkat dikarenakan saya periksa ini penyakit Bapak akan kambuh mohon maaf ya Paknya waduh eta ngamakna Pak dinya ujian tah ujian mereka Mekah ngamakna cek sundana mah aing teh tiba heula ngumpul-ngumpul duit hayang ke Mekah aina erek init ku anjeun dihahalang cenah tidinya Pak ujian teh Pak asli Pak tapi teh bakal berangkat tahun pain oge lamun sehatna leres teh PT Pak tuh ngawaro cek dokter ya saya tidak bertanggung jawab kalau Bapak mau maksa berangkat silakan tapi jangan salahkan saya datang ke itu teh gering tuh bayangkeun nya wah eta tah jadi aya nu ngawaro aya nu teu teh Pak tapi anu gering ti dieuna datang itu sehat rahasia Allah nya ya Pak ngan dokter tos uningan dokter lagi ahli spesial atuh Pak teu sembarangan atuh anu ari kana makam apa dipadase ku dokter anu spesialna luar biasa Pak dugika di Bekasi teh nya aya anu jadi anu henteu nu narima kenyataan anu amek-amekan Pak nya kitu tah ujian ka Mekah teh tahirin kada suci ngalaksanakeun kaparduan teh ada urang mah lalaki nya teh suci tina najis berarti nya suci tina naon teu ngagaduhan hadas urang oge isi ge sami tah kada suci payah rumu takdimuha haram ngaheulakeun salat memeh datang waktu salat kakali jam 11 erek salat lohor abdi mah sabab abdi erek angkat-angkatan cenah hor teu meunang atuh can waktuna rek angkat-angkatan cenah rek jam 11 we cenah teu bisa haram Pak haram teu meunang sabab can lobat waktu salat lamun tos lobat waktu salat heg tah rek dikosor oge rek di jamat takdim oge mangga di dinya mah sabab geus datang waktu can datang waktu nama tekengeng tekengeng salat Pak cenah diheulakeun salatna abdi teh can waktu salat asar can waktu salat lohor jam 11 di jamat takdim naon can waktuna lamun geus datang waktu salat tapi mah can datang leres teh makana waya rumu takdimuha haram ngaheulakeun salat can datang waktuna makana fi auqatiha tadina waktu-waktuna Pak ala waktiha wa tahiriha in anuli gori uddin fa in toroa cek apa sakitunya cirian dah hiji 2 3 4 opat jajar tihana fa in toroa maniun kahaidin mudah-mudahan para siswa tiasan raskeun hanca kitab Sulam Taufik
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah rupina silaturahmi dina wengi encak pensakitu sana sakitu bukosna mudah-mudahan sing aya manfaatna ladasna tina keterangan agama upami aya lepatna tina kabodohan simkuring anu kahartos sing ngajantankeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkeun ku urang sadayana mangga urang pungkas ku ausan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi infa'na bima 'allamtana. Rabbi allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasad war ruh. Allahumma inna nas'aluka maqamat ma'inna qulubana wa tansituna li ibadatika wa tahrisuna anil a'da'i wal zalimin wa tuwasyar jaqana wa tuyassiru umurana wa tanfa'u ulumana naf'an mubarakan lana walidinika walinasi ajma'in. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin nub'as minal aminin fi jumratis sabiqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.